Aku putuskan untuk jauh, ku langkahkan kaki untuk pergi dari Wak, dirimu. itu si Bogel kunaon? Ingat tuh. Oh, di ditu. Di mana gitu? Ayo geura ayo. Ayo. Mana si Bogel teh? Tuh, itu tuh. Oh, di belah dinya. Tak iya, Wak. Mana? Tah. Ari si Bogel. Nanaonan siapa molor dia? Dan si Bogel mah kieu pasti geus teleponan. Jadi kasarean. Tah, wa si Bogel kieu lamun geus teleponan teh. Lalu sakupain aparako. Nah, aparako kadang-kadang nata tangkalan. Teleponan teh gitu we. Rupa-rupanya jelema teh. Kaleuwihan teuing ya. Bogel, hudang itu hudang. Kunaon sare di dia maneh, Gel? Kasarean mang ke telepon bete. Mana teleponan teh tong kamalinan teuing. Hayo teleponan kuatkeun kitu. Pas molor-molor di leuweung. Putuskan aya orang Palembang teh sia. Bapak man teu ngarti kos teu ngalaman ngora. Bapak mah teh yang nyaho. Pokoknya putuskeun urang Palembang teh tah. Lamun teu diputuskeun ulah minta duit ka aing. Sangat dilema, di sisi lain harus nurut sama orang tua, di sisi lain harus pertahankan cinta. Hari ini aku putuskan untuk jauh, ku langkahkan kaki untuk pergi dari dirimu. Biarkanlah kan ku bawa sejuta Doa.